Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab. Nafa'anallahu bi'ulumihi wa bi karamatihi wa bi syafaatihi wa bi ijazatihi. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Yusannu raf'ul yadaini fi arba'atim mawadi'a. Dina ieu fasal alhamdulillah dina ieu saah taharusan bini bade ngaguar salid dina perkawis hukum fikih. Dilebetna nyata bab ubudiyah. Nubeh dieuna nyarioskeun fasal sunnat pangkatna nalika jalmi pas waktos keur netepan. Atanapi nalika jalmi dina jero netepan eta jalmi aya pasunatan anu mana ieu pangkatna sunnah hayat. Hartosna eta hiji pirang-pirang pasunatan tingkah. Nalika jalmi keur netepan aya dilebetna sunnat pangkatna ngangkatkeun kana dua panangan eta jalmi. Hartosna pasunatan nalika jalmi midamel kana eta pasunatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berarti eta jalmi bakal ngengengkeun ganjaran di Allah Subhanahu wa taala. Kumaha pami ditinggalkeun eta pasunatan teh pami sek ditinggalkeun eta pasunatan maka tangtos moal ngengengkeun ganjaran di Allah Subhanahu wa taala. Tuluy eta jalmi moal disiksa dalantaran eta mah pangkatna sunnah. Benten deui sareng ayana kawajiban. Pami kawajiban ditinggalkeun matak janten siksaan nalika dipidamel atuh tangtos janten ganjaran ti Allah Subhanahu wa taala. Taya mah sunnat nalika jalmi ayeuna keur netepan zuhur, asar anu bangsa fardu atanapi anu bangsa disunnatkeun netepana. Sunnat pangkatna ngangkatkeun kana dua panangan. Ngan sunnat didinya aya tempat-tempat khusus anu mana eta khusus teh disunatkeun. Salian tidinya berarti pangkatna teu disunatkeun ngandung hartos makruh pangkatna. Mana fi arba'atim mawadi'a dina opat pirang-pirang tempatna eta ngangkatkeun dua panangan anu mana pangkatna teh sunnah. Emut sunnat ti dia adalah sunnat hayat. Pas nalika jalmi netepan, contoh netepan anu bangsa difardukeun magrib. Allah niat tadina mana? Allah bade ku Sunda mangga, bade ku Indonesia mangga, bade ku bahasa Inggris oge mangga teh seos-seos kami mampu. Bade ku Arab gantenan mangga. Biasa ku Sunda urang, pami orang Sunda, pami ku orang Indonesia meureun bahasa lugat Indonesia, bahasa Indonesia. Pami ku Arab, ya mangga eta mah ku Arab. Sejak kaula niat midamel netepan magrib 3 rakaat fardu makmuman pami makmum, pami imam imaman lillahi ta'ala. Niat tuluy sabarang takbir dina lisan. Allah lisan ngucapkeun takbir lafad Allah tuluy dibarengan ku niat dina mana? Tidinya aya deui pangkatna anu sunnat nyata ngangkatkeun dua naon? Panangan. Allah si pameget ka dieu Allah. Tong digitukeun pananganna. Afdolna langkung utama kitu ka dieu pameget jebrageun. Allah. Si pameget, pami istri mah kana dada ka dieu Allah ka dieu. Saha mah si istri mah. Kumaha pami sabalikna hartosna teh kieu ari istri mah ka dieu Allah.
sah teu naon netepana si istri sok sanajan takbiratul ihram ngangkatkeun dua naon panangan ka dieu sah netepana ngan makruh. Da margi ngangkatkeun dua panangan sanes kalebetkeun kana rukun salat. Ngangkatkeun dua panangan adalah sunnat hayat pangkatna. Sok sanajan istri ka dieu sah ngan makruh hartosna teu kenging fadilah fasunatan. Hartosnya ka dieu istri mah Allah pami pameget pami ka dieu Allah. Kumaha pami teu ngangkatkeun panangan teu sasios sah. Tadi teh da ngangkatkeun dua naon panangan pangkatna adalah sunat sanes rukun salat. Pahamnya? Hiji dina nalika waktos takbiratul ihram. Naon pangna make disebat ena takbiratul ihram, takbir ngucapkeun lafaz Allahu akbar, ihramna hartosna teh pangharaman. Hartosna teh kieu, takbir anu mana eta jalmi pas waktos ngucapkeun lafaz Allah naon akbar, diniatan dina manah niat terus takbir maka timbul tidinya berlaku sakabeh pangharaman nalika waktos keur salat berlaku sadayana. Mana sapertos teu kenging barang tuang, teu kenging barang leueut, nyarios haram pangkatna. Hartosna sajabaning teh haram sapertos kitu berarti salatna janten teu sah hartosna batal. Disebut we takbiratul ihram. Timbul we masalah kumaha sapertos kieu urang keur netepan heg we misalkeun aya sisa-sisa katuangan dina cangkem urang teh. Nah, kumaha? Maka wajib lamun seg aya misal di dieu tah karasa kurang wajib dipikeun. Ngan dipikeunna teu kenging ka lamun di masjid teu kenging ka masjid gadinya. Kana sorban, pami teu sorban kana pesak urang. Gitu, pikeun. Hartosnya. Ngan kade sing tiasa ngaraksa dina gerakna. Dikitukeun. Kaluarkeun tu manehna sakedap teras kana pesakeun, pami pesak kadiekeun. Pami kana sorbankeun tempelkeun sapantosna kitu si panangan namanya gitukeun deui. Hartosnya. Eta teh sunat pangkatna. Wajib dikaluarkeun pangkatna. Kumaha pami diheum-heum? Pami diheum-heum, pami bahasa Sunda mah heum-heum, pami di bahasa Indonesia mah naon disebatna? Henteu dikaluarkeun di dieu we di ayana di dieu. Ditelen henteu dikaluarkeun henteu bahasa Sunda mah heum-heum disebatna. Tadina kitab takrib bahasana janten batal. Batal we. Da kumaha tuh entosnya kaluarkeun. Tawih deui sunat dina nalika waktos takbiratul ihram. Nyimpen panangan di dieu pameget beristri pameget di dieu. Pas malebahan manah si panangan ieu dikadiekeun simpen ka dieu. Atosna tah ka dieu. Pas malebahan manah. Kumaha pami di dieu nyimpenna sah atau nepi di handap pisan dikieukeun teu sios-sios sah. Dan nyimpen panangan jeung ngangkatkeun dua naon mah panangan pangkatna adalah sunnat. Hartosnya sanes rukun salat. Hiji nalika waktos takbiratul ihrami. Wa indar ruku'i wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan aya manfaat tur barokahna pikeun urang sadayana anu ngupingkeun, anu ngiringan ngaos melalui langkungan sok sanaos kana ieu channel. Ngalangkungan kana karangan-karangan kitab ulama na Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kin jaga di yaumil akhir sing janten wasilah ngocukang lantaran urang ngingkeun syafaatul uzmati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hapunten anu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.